siang sadayana. Ibu guru anu dipik hormat sareng saya rencangan siswa kelas 11 anu dipik cinta anu dipayun mangga urang sangakeun puji sidang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos makaring waktu ka urang sadayana nu bikat tiasa kapangarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang desa kempal di ieu tempat dina kaya sehat walafiat. Para warga simpen puji hormat dina ieu waktu abdi bari ngadumaken kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kena wajib ngajaga lingkungan sareng awak sarana misalkan dijauhan sareng penyakit. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina segala kotor. Bersih teh atosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudaran urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hati urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu nuju pika hatur. Pamungkas ti abdi dina aya basa anu kirang henteu saeuna atanapi ucap anu kirang merenahna larasna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.